Oh, nu sasab ribut jeung tengah poe kieu sasab atuh. Ya, eueuh anu sasab, pangalakeun lalab tuh ditongo saosin. Oh, Mang Usin. Kan sugan cenah nyiar naon cenah bejana euy. Abah, eueuh anu sasab, pangalakeun lalab saosin. Ieu aya samel, jang dahar engke. Oh, nyiar toke. Geus usum deui toke meureun si Abareto mah euy. Anu panjang 25 cenah anu mahal teh. Mun usahanya euy kana toke neangan ayeuna cenah jang naon cenah euy eta toke teh. Ya abah, eueuh nu sasab ngalatoke, pangalakeun lalab saosin. Ieu aya samel. Ngeunah baturna samel teh jeung asin. Oh, yang ubar eksimnya. Oh, tiba heula geus ya eta masuk dipake jeung ubar eksim. Oh, ayeuna geus usum deui nya euy. Mahal meureun ayeuna mah euy. Abah, lain eksim, tuh pangalakeun lalab saosin. Wah, Mang Usin eta ke kan rek ditanyakeun ke lah sabaraha hargana nya. Rek milu yang Abah oge. Eueuh nu sasab, pangalakeun lalab saosin, jang ieu batur samel, jang engke dahar, aya samel, aya asin. Heeh, apal eta jang ubar eksim mahal meureunan euy kumaha nya. Urang neangan atuh euy. Di mana ya nu sok ngade? Kurang di urang mah di daerah urang mah mun di daerah kidul mah loba sia. Eta teh toke teh. Urang ulin atuh ka kidul ya. Ka kidul ka ditu ka belah Cipatujah. Bakat ku loba-lobana sia di Cipatujah mah nu nyadap aing babaturan teh heula. Pan nyadap kalapa di ditu mah. Ditoong teh dina eta aya etaan ditoong teh ngegel cenah eta mah teu eureun-eureun. Aduh aing mah. Yuh, dengekeun, pangalakeun lalab tuh ditongo saosin, ieu aya samel, jang dahar, engke, oh aya asin. Hayu urang nyiar da mahal sia tuh. Hayu. Lain hayu tuh pangalakeun lalab saosin. Mang Usin aya kan. Abang mah yeuh. Naon sagede kieu sabaraha ukuran sagede kieu? Lain mun sagede kieu sabaraha ukuran anu mahal sagede kieu. Oh, atuh hayu urang ini eta Ini pangalakeun lalab saosin. lumayan sia duitna dinu langka-langka kieu mah. Mun meunang Ieu aya sama. batur oge mani aprak-aprakan arek. Batur asin. Heeh, nya ka Mang Usin disetorkeunana meureunna nya. Adim, nya teu kadenge atuh ti tadi teh teu kadenge. Make kararange nya, make kararange. Aing mah jeung kararange sagala rupa aing mah. Heuh, yap. Lin kararang yo. Yo, lalapkeun ka aing sia mah. Aduh, aing batalur euy, ayeuna teh usum deui. Toke cenah euy, jang ubar eksim ayeuna mah euy. Memang diekspor, dikirim ka luar negeri ti baheula ge eta teh euy. Ngan ieu mah beritana ka urang mah kakara ayeuna ning. Keur usum adina mahalna ge eueuh. Di dieu mah euy hese.